kunaha din? Asa capek kieu euy, mending ngasuhan heula lah. Heeh bener, aing ge sarua ieu teh laleuseuh tuur teh. Heeh, tuh bari tuh euy rada ieu. Ah bener, hayu ah deng. Geus ah. Mane endah kieu nya din, ari damelan Gusti Allah mah geus moal aya bandinganna ieu saendahan teh. Bener Dun. Mangka teu kudu mayar deui. Anggar maneh mah aing ngawadul teh tara nyambung din. Aing ngaler, maneh ngidul. Aing ulon, maneh ngetan. Aing mah ngomong nu sabenerna Dun. Bari jeung diperkuat ku bukti anu otentik. Sok geura jelaskeun, ulah sampe ayeuna urang ngabuburit jadi ributan ya din. Tenang Dun lah. Aing tong sok erosi bulan puasa ya. Emosi meureun Udin seuh. Eta Din cek urang ge. Tapi coba pikir kumaneh. Ieu anggota badan anu sampurna kieu teu mimiti mata, irung, ceuli, jeung nu lainna pan teu kudu mayar DP lain. Komode mayar cash. Ari mayar teh kudu mayar ka saha Udin? Iya mah. Lain pertanyaan masalah kudu mayar ka saha. Tapi urangna kudu gede rumasa kanu ieu nyeun damelana. Ah teuing aing mah lieur ngawadul jeung mana mah Udin? Agama mah lain jeung nu lieur, tapi jeung nu mikir. Sabodo teuing aing lah para rusing. Yeuh, ambe maneh ngarti, ku aing diberi contohna. Cik kumaha contohan lah? Yeuh, pan urang teh dibere mata jeung kiceupna lain. Tah, coba we maneh tong ngiceup 2 poe pegel lain. Wah bener Din. Karek kapikir tak ku aing Udin. Tah, urang dibere retah panjang rasana lain. Kumaha lamun urang teh dibere rasana? Mau bisa ngabedakeun mana duren, mana ti kotok. Ih, mani geuleuh Udin. Bener mana mah. Geus jero teh ilmu teh Din. Kurang teh atuh. Mata urang nu jadi jalma kudu boga rasa rumasa. Kumaha tah carana urang tarima ka Gusti Allah. Iwal ti ngajalankeun parentahna, ngajauhan laranganna. Tah, ari larangan Gusti Allah mah kudu jauhan ku urang teh nya. Heeh. Ari larangan pamajikan kudu kumaha tah Din? Tah, ari larangan pamajikan mah wayahna deukeutan. Da eta mah kewajiban urang nu jadi salakina. Wah bener hebat maneh mah Din. Mani capetang kitu. Kita tadi ngocoblak bani eueuh capek, padahal maneh keur puasa. Cik naon resepna Din? Eta mah rahasia atuh Dun. Ari maneh Udin. Kawas jeung saha bae maka rahasia-rahasia sagala. Ari maneh maksa mah Dun. Kurang dibere nyaho atuh kuncina. Teu pira ieu. Lamun kuring wayah lohor geus karasa lapar jeung haus, ngoloyong we asup ka kamar. Geus pasti gogolerannya Din. Abeh kana peureum teu karasa lapar. Tepat pisan Dun. Tapi sama meh peureum. Kuring masuk mah hawa pula kejo 2 piring. Ai maneh Udin. Hanas aing geus bebeakan tamu jeung maneh. Aing si Udin pi ustadeun si aing teh yo. Kitu mah maneh mah ukur ilmu lilin Din. Atuh ilmu lilin Dun. Yo, ayeuna coba ku maneh. Seungeut lilin. Caangna mah caang. Ngan hanjakal ngelay aya lilin mah Din. Teu beda maneh. Ayeuna bisa mematahan ka batur. Ari sorangan we teu bisa ngajalankeun. Urang teh sanajan ilmu saeutik ge kudu bisa ngamalkeun. Teuing aing mah lieur Din. Mending balik lah ayeuna geus magrib ya. Hayu lah.